Ah, aku mau ngomong. Ngomong naon? Sok we arek ngomong mah. Kayaknya hubungan kita udah sampai di sini aja ya. Gak lucu bercandanya. Neng mah serius nggak bercanda. Serius, setelah Neng menghilangkan perjaka AA gitu, Neng mah udah bosen. Pokoknya Neng mau udahan. Gak ada hubungan lagi sama AA. Gak ada hubungan lagi sama AA. Anjing, santai-santai. Ulah galau. Kebiasaan awewe mah. Sok ninggalkeun. Mun perjaka lalaki geus leungit. Ulah cerik, ulah. Ari sia kunaon ceurik berang-berang. Hahaha, galaunya maneh. Anjing, saha oge nu ceurik, ieu mah kapeureumpeunan aing mah. Hahaha, waduk si anjing waduk. Geus ulah galau, urang ngopi we men tenang. Atuh. Urang meuli heula kopina jeung udud dagoan. Anjing sakedeung meuli kopi teh. Heueuh panan warungna ge dihareup sete. Geus ayeuna mah. Maneh galau kunaon? Aing ieu diputuskeun ku si Meli euy. Atuh geus diputuskeun maneh ngandi we. Da babari awewe mah. Lain masalah babarina. Perjaka aing leungit ku si Meli. Belagu kali kitu mah. Tenang we kalem. Ayeuna mah urang ngandi we. Mun jodohna manehna bakal balik deui ka maneh. Lamun lain jodoh geus we tinggalkeun, ikhlaskeun. Bener tapi mah. Geus 3 bulan aing macan menangkeun gantina. Sabar we sabar can mangi meureun. Pancek maneh babari, tapi buktina 3 bulan aing ngajomblo ti kabulukan kieu. Heueuh sabar we sabar, da can meunang mah kumaha deui. Punten. Neng, nah ka dieu tumben. Tuh, cek aing ge bener pan mun jodohna mah balik deui. Nya, Neng ngarek ngomong, tapi hayang duaan. Make duaan, kendai aya babaturan oge. Geus aing mah ngarti, aing ka hareup ulah kedeung, ke aing balik deui. Atuh. Neng hamil. Tapi hayang nu ngawin Neng. Anyir, sing bener Neng. Ari eta hamilna karak berapa bulan? Karak 3 bulan Panjang teh tepangi meureun 3 bulan. Ayeuna hamil karak sabulan. Piraku nu ngahamilan? Nya sanes nu ngahamilan Neng. Lalakina oge teuing ka mana? Tapi ayeuna Neng hayang kawin jeung kumaha tuh? Da hayang nu ngeunahna batur nuripun aing. Gae mun moal tanggung jawab mah Neng arek ka bumi we. Nya tuh. Tapi kumaha ngomongna? Nya entos we anu ngahamilan Neng kitu ngomong ka bapak. Aduh. Assalamualaikum, Pak. Iya aya kabogoh Ujang. Waalaikumsalam. Mah iya aya kabogoh si A mah. Ari eta sahana Ta bapak tuh Neng. Bapak saya deui atuh. Lain eta nu ngahamilan Neng teh. Anjing.